ilmu thariqah mah teu meunang we mun geus ngaguru ka hiji guru 40 persyaratanna panjang mun dijabarkeun ngan ieu nomor kesekianna wala yukhalifahu teu meunang bae sulaya jeung guru lantaran nu diharepkeun faed jeung ilmu thariqah mah ilmu kayakinan lamun ku guruna bae dititah geus teu yakin ka guruna atuh moal wusul ilallah ikir carita ngan eueuh ku ari mah guru thariqah geus ulah totorekatan bisi aya di lembur nu totorekatan rante jebruskeun ka sumur ulah eueuh thariqahan jelema komun nu teu masantren mah cangkilang nu masantren ge kudu ditanya heula bab ubudiyahna jeung bab muamalahna besi salah ke ahli norekat ngeridit besi kitu doang joreka bejana aya wali ngeridit norekat bapan jurusan kewalian mun jelema neuk jadi wali norekat artina ari jadi nabi moal bisa jadi rasul moal bisa pangkat teu bisa dikasab da nabi jeung rasul mah tahadi langsung ti Gusti tapi pangkat wali mah bisa dikasab asal kuat ji bab ubudiyah na kudu asak artina asak teh di mana-mana butuheun murid na engke nyana mampu ngajawab atawa jang dirina ulah mang ban ieu teh ka Allah teh mere syariat heula urang ditatarik ku syariat per detik per menit kaluhuran jeung lembat tergantung kumaha kaajakna ku syariat kaajak urang ku syariatna 20% urang bermakomna makom syariat 20% kaajakna ku syariat 50% boga makom syariat 50% kaajakna ku syariat 70% makom syariatna 70% kaajakna ku syariat 100% makom syariatna 100% salatna rapih puasana hebat zakatna pohara hajina ge unggal taun eta makom syariat ngaranna tah eta teh masih kene diihtimalkeun ka sorgana kos kitu teh tah syariat mah mungkin bisa ka neraka eta naon sababna can dirapihan batinna buating salatna hayang ka alam ku tatangga buating salatna hayang ka alam ku buating puasana teh hayang dunia buating maca sholawatna hayang supaya tokona maju buating tahajudna supaya naik pangkat taban eta mah juri gabeh temen kos kitu setan tah mah tudek na naon anjing dunia make jeung di sholawatan pan dunia mah hina ai sholawat mah mulia emaknya maca sholawat anu mulia hanya sekedar jang dunia anu bakal ditinggalkeun masyaallah eta otak ku teu dipasangkeun blon teh blon lagi blon bahkan ablaul blon pang blon tahajud supaya naik pangkat jeung jabatan mata manihil tama jeung cehil ge masih keneh mulyaan cehil jelema anu ngudag-udag pangkat jeung jabatan eta jelema anu ngudag-udag bangke tama kos itu kuari tahajud hayang eta manya tahajud nu mulya diojol jeung eta mun urang muka mah mata hatena we jaheu nya geus atuh aing mah kuari mah moal dagang moal tahajud tinggal kuat bae jeung pamajikanana bentrok unggal poe ka kamari mah rajin tahajud lah cek kiai ge teu bagus itu dagang atuh dagang merosot bae teu hayang mah kecuali calana sia merosot dagang merosot teu mantep pamajikan deuk marah ge teu jadi pan eta kos kitu tah dibulak dibalik dak mun can wayah norekat ulah nareat bae syariat itu keur carita bersyariat betul menang minta wirid ke kiai supaya maju dagang menang bersyariat emangnya nama datang kadinya pikiranana daripada minta ke Gunung Kawi atau mendingan ke kiai minta kerjasama geus jeung kiai
tuh balik deui urang ka syariat teu masalah ja aya di dinya na hikmahna maca sholawat mun dibaca 444 ieu bakal anu mun dibaca 700 bakal anu mun dibaca 1000 bakal anu eta teh hikmah sebab budak leutik mah mun dibere jajamu nu pait embungeun di amisan mantak bodreke kabagi dua aya bodrek sin aya bodrek jadi lamun jelema nu hikmah bae eta orok eta kabita jasa tak ku bodreksin budak leutik ge malah madaekeun bae bodreksin mah amis nah ieu ge nu maca sholawat dan neuleuh ka hikmahna maca Quran neuleuh ka hikmahna jeung wirid-wirid neuleuh ka hikmahna eta orok eta nu kos kitu ngan eueuh masalah syariat ngaranna ge emang butuh nanya na dunia dorong make doa make wirid emang makomna di dinya mantak picilakaeun syariat eta ceuk ahli tarekat geus tarekat mah pandek ninggalkeun dunia jeung manusia jeung makhluk catet di jero hate aing mah teu hayang ka manusia sok los aing mah teu hayang campur zahir jeung batin zahir mah atuh moal bisa henteu dunia teu hayang ja bakal ditinggalkeun hina dunia teh geus dikabana tuh ka Allah we wungkul norekat ngaranna mantak aya norekat jualan limbah cabok teu kaharti mantak ahli tarekat mah boga pondok pesantren ge ditinggalkeun santrina dah tah mah zaman nusa tuh Kiai Herun keur bejeuna ngajar jeung santri ditinggalkeun dagang tahu cok dagangna teh lain maksud dengan dunia tah mah eta mah ngan sakadar sasamaran aya nu disamargeunana nu aya di jero hate aya urang mah nu disamarkeun Pak nu ditutupan eta ka pondok-pondok pasantren komo yayasan mah aduh tah mah geus minjum lati anak buah jurig tah mah cak ahli tarekat ari kabeneran urang bersyariat mah tuh bagus mantap kira ngomongna jeung saha ngomongna sing hade ingat deh, lamun orang bersyariat bermake yayasan itu bagus. Naon sebabna kompetisi jeung Kristen, kompetisi jeung Katolik, kompetisi jeung nu sejen. Sok, urang pahebat-hebat malah ulah datang ka sanawiyah aliyah, datang ka universitas. Ayo tampung di dinya supaya orang-orang non muslim teh bisa melihat kemajuan Islam bersyariat asal si kiaina, si ustadna, si rektorna ulah tujuan duniawi. Akhirat memang duniawi mah teu bagus sarua bae. Akhirat melalui yayasan, aya kelas supaya naik budak teh bagus. Cek ahli syariat, cek ahli tarekat mah teu bagus bual bisa ngembangkeun agama kos kitu. Ngembangkeun agama mah balikeun ka nu boga agamana ngaji sing bener, udang ti peuting, ulah hayang kadenge, ulang kaya ka Allah bae. Engke ge urang geus jadi mutiara, mutiara mah di laut, di sileman, di gunung diteangkeun mutiara. Jadikeun bae diri mutiara, beda pandangan ahli syariat jeung ahli tarekat. Sebab tarekat mah ndek menuju hakikat. Mun bersyariat mah moal datang ke hakikat, mandeg bae di dinya. Kahalanganana ku jelema, kahalanganana ku profesi, kahalanganana ku dunia, kahalanganana eta ngaranna alaqah. Eta regeder mandak mayoritas jelema bersyariat. Bersyariat ge can becus. Encan becus mandak boro-boro bertorikoh. Talamun urang bertorikoh ngajina kudu geus minimal masantrenna 15 tahun bag-bagan ubudiyah geus mampu karak meunang urang bertorikoh lalaunan sesuai jeung aturan perintah guru teu meunang sulaya ieu keur carita salah sahijina tinu 40 wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan ka murid sebab urang keur ditungtun ku murid deuk dijatangkeun ka Allah supaya makrifat. Dicoba engke ku guruna pasti dicoba teh pasti di daerah motorika mah nun teu dicoba. Keur ngaji ngeunah-ngeunah balagna eta panggil engke ku guru sia ngaji naon ngaji anu eureunan bae tah ngaji eta padahal keur ngeunah besi nafsu potongkeun. Bingung muridna kok aing ieu ngaji sakitu bagusna ngaji titah eureun asal geus cangcaya bae ka guru mandeg di dinya
mandek didinya keur tahajud urang ngeunaheun jazallahu akbar tengah penting geus beureum meureun sataun we panggil ku guruna sia penting sok tahajud bae nya sabaraha rakaat atuh alhamdulillah 30 40 ulah loba-loba dua bae itu bagus dua bae dicoba hawa nafsu bang lamun percobaan macam-macam tergantung jelema na gitulah toriko panjang mundung ing toriko mayan tita lempang bae kali marangda kali deui atuh daek tong kos kitu mah toriko ejle eta mah itu malam lantaran ieu mah lain deuk nyaritakeun rukun salat rukun deuk nyaritakeun yakin supaya yakin di budak ka Allah encan nyahueun ka Allah dicoba ku guruna mulai kuari boro-boro bener keur salah lagi teu meunang we nanya acan ka guru sebab naon guruna pan geus mursyid di datorikoh mah guruna teh geus mursyid du geus wauheun jeung Allah cak sompralna atuh moal mungkin diajak babalang batan salah moal mungkin kajen kukumaha ge keur carita salah ge zahirna hungkul batinna mah tinggal nuturkeun bae geus lamun urang deuk bertorikoh ka hiji guru kudu yakin heula ka guruna lamun ka guruna setengah kayakinan ulah atuh moal wusul-wusul ngabudah doang capek-capek itu tah ieu ge lamun dina syariat beda jeung guru masalah geus atuh pelba ieu mah yakin ka guru pelba ieu mah henteu pelba ieu mah yakin pelba ieu mah henteu atuh di dasar syariat ge nya can yakin kaum bertoriko geus boga guru da neangan nu yakin abeh ulah muncrak menclok lamun geus bertoriko mah teu meunang sama sekali ketika putus jeung guru berbeda la yanfa'u ma'al jahli billah amal anu saadag-adag amal anu sueuh babaraha godag loba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat seetik-etik aja teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah mun teu nyaho ka Gusti Allah engke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh pan bolon eta kos kitu teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah Allahu akbar na ge urang bahasa Melayu mah Allah yang maha agung atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah maha terus kabeh ditu da gitu itu tengarti ka Allah mah kos kitu mantak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Antak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Eueuh nu kos kitu mah eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema maka la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah subhanahu wa taala dibandingkeun jeung salat sunah ieu gedean keneh ngaji
malah aya nu can salat subuh ngaji bae lah pokoknya lah. Aduh cek anu keur dieu ke ziar aing gitu teh ate salat subuh kambe bau bentek teh salat subuh insyaallah karim tuh gitu. Jadi urang ieu per minggu nah urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah teh. Lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah. Jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh teh maka jeung ruku. Mun ngridit keneh can wauh ka Allah. Lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangganing di imah TV ambalayah. Tah eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaatna berita-berita informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi. Nah eta can wauh ta ka Gusti Allah nu kos itu ngaran. Lamun jelema keur di kantor, jelema keur di ladang, jelema keur di toko, di pasar, ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh ta jeung Allah ta jelema. Barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh. Di Cikupa mah loba anu teu wauh. Wayah asar ka Citra. Wayah magrib di jalan keneh. Datang ka imah parawiyeng Isa jupake nonton TV itu di Cikupa teh karita ambalaya ka unggal kecamatan kasepatan mau nuntut teh pasar Kemis doang teu kaliwat. Ya Allah ya Rabbi teh warau jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana. Tuh nu mantak ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu. Nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah. Mun geus wauh ka Allah mah begitu orang dek di kanarakakeun atuh bebeja we Gusti pan abdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabar Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu terus-terusan bebeja ka Gusti Allah Gusti manya abdi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ngridit, embung mabok, embung zina. Eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu. Pan cak Gusti salat abdi salat, pan cak Gusti puasa abdi puasa. Berarti abdi wauh ka Gusti. Adapun soal kurang husukna mah tuh hampura bae Gusti. Oh. Begitu tah. Oh, cek Gusti jalan coba padahal banget sih adalah barang di dalam teh. Oh bener ada herang seetik ya banget. Malaikat amankeun teh mah wauh ka aing. Wauh emang cek malaikat? Ya setengah wauh lah. Tuh, setengah wauh bae salamet. Komo nu wauh jasam. Masyaallah nu mantak libetkeun diri urang, wauhkeun diri urang, angsongkeun diri urang ka pangajian. Wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi. Urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik. Urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ta'ala. Wauhkeun diri urang ka Allah, babari wauh ka Allah. Dia cek Kangjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah. Sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh khaliq. Saha diri urang mah butuh dahar, berarti khaliq mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak tibimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus orang bersyariat bertauhid berangkat timimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah. Moal bisa lamun eueuh nu nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng najahe. Lain ridho menang godog bung-bungan. Masya Allah. Urang wae dulur nyegat teh diteureun, babaturan nyegat teureun, giliran bae bangsa konde. Lain urang teh diajak malah mah, teu daekeun dipaksa. Doraka malulu. Ya Allah ya Rabbi wauhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh kurang ya 90.000 jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin kade sia kunaon ye kabeh ye urang lain kadis ya, 5.000 bae. Dicokot deui kembalian tah. Amo sodako make kembali teu kira-kira. Tuh ya can paham. Eta keur carita sodako. Boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit. Jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae. Pelit jasa ka pamajikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari panaya kombalina kamari iraha kamari sia nyokot sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana beuka geus sabaraha poe eta sabaraha poe tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk kadenge kata tangga Masya Allah kuruda oke ka balanja tah balanja dia tah balanja dia kak beuh lain ye Masya Allah taya urang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna bakal harampak nikmat belajar pas kitu teh kudu belajar kudu belajar lah mun teu belajar mah teu moal bisa naon kudu belajar ke geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus belajar ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar geus belajar heura urang boga duit sore dia 10.000 1.000 belajar
Boga di seperti itu kori 20.000 2.000 heh boga di 100.000 ya belanja 1.000 kali itu naik belajar nanti naik yes berarti lamun kelas teh mah kelas hiji itu naik takos gitu teh eta Masya Allah urang teh hayang naik derajat urang munggu Allah subhanahu wa ta'ala faktor mana sektor mana urang nu bisa ye urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun derajat ka Gusti Allah urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun derajat ka Gusti Allah urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah ilmu pake naikeun derajat ka Gusti Allah Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun derajat urang henteu kudu jadi kiai bae henteu kudu jadi pengusaha bae naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae pake naikeun derajat urang dibere dunia coba dunia pake naikeun derajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pake naikeun derajat henteu ka aing cak Allah ye pakai teterekelan teh diberi ilmu, diberi wawasan, diberi ilmu politik, diberi ilmu ekonomi, diberi ilmu agama, diberi ilmu budaya lain sebagainya. Pakai naikeun derajat apa henteu ieu fasilitas ti Gusti Allah tinggal urang apa. Ongkos maca Quran, kita maca Quran, cakolot baheula pan aing mah baheula unu magah. Lain teu hayang cakolot teh. Ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang hiji Fatihah 2 kuliah 3 kulu jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh deuk belajar hese eta teh Quran dibulak-balik bae geus bismillahirrahmanirrahim batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh nyana mah lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae Fatihah dolin kuliah geus kulhu deui Fatihah deui kuliah kulhu deui Fatihah deui kuliah deui datang ke malaikat geus teu nyatet nyaho aing babacaan siang mah atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi ku sebab teu bisa maca Quran aja leup teu baca eta Quran eta geus bae kulhu bae geus kulhu bae dieu kulhu kaluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang baik emang di sana eta doang eta teh Quran jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakaol mah dia sih 100.000 kan urang maca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung mini-mini lah aing mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae beres 100.000 pae nya geus boga atakah nah di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kul 100.000 pe cenah cak kiai pan kiai ge kangjeng nabi cak ti Gusti cenah haram ka neraka abdi deuk demo lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi bose mah nundutan ya lap-lapan lah jadi bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah. Tah eta hasil ngaji pan. Hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji pan. Saya maca naon? Maca qul jasa. Nah, yang maca bae. Engke na moal bisa demo ka Gusti. Begitu kana rakakeun atuh pan Gusti abdi maca qul cak sia. Cak sahanya haritanya. Tuh tanggung jawab. Aya kitu mah cak sia. Ngaji dieu sia ngajina. Cilongok teangkeun kiaina. Bener pernah ngutakeun? Bener. Cak sia. Buka urang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara al-ikhlas mi'ata marrah. Mi'ata alfi marrah bejakeun ataqallahu da. Pada eta cak Kangjeng Nabi. Tapi dipanggil. Bener pencak Gusti. Wah, bener ieu mah tuh. Geus ka surga kan lah. Cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV-an. Ah, udah sampura. Ampun. Nikmat luar biasa tuh. Nuhun libatkeun diri urang di pangajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah. Mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantep.
memantak para ulama daek maca Quran tengah peting tahajud maca zikir jeung sajabadah ngarti nyana ka Allah pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah undangan teh kerek nyana undangan aing beung paruyang cek nya ieu duh ese cek nang puyeng undangan teh kudu nikmat alhamdulillah rineh ya maca Quran nu biasana osok sajus ieu mah undangan ieu bisa 5 juz ieu mah lain rokok beak ieu udah nu ngondang sial kas geus ipis ya heran lah gua dakwah sih kos kitu Masya Allah tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pengajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wauh ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca sholawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Aya sia gara salat bae. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar. Dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tunjelan we salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar deui, dahar. Beres. Hebatan keneh nu kerek. Hebatan keneh nu kerek. Tah, eta tah deundak. Iblis teh dekat masjid begitu dekat masjid terjadi nyana begitu ke masjid terjadi deui tanya kunaon eta terjadi ka masjid iblis aduh di dinya aya nu keur sare tah nu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mun hudang waduh zikirna teu kawawa geus kena hees bae tah macaknya nang itu pun nu salat bae diantepkeun sebab nyana mah salat ge di baturan ku kula ieu kulana asup ke jero hatena hei salat deui sia hayang kalem sia ku ari mah hayang salat deui tuh eta mah teh nu hees nu kerek asal geus udang bae ge bahaya lurah dicarekan ku nya camat dicarekan geus kena hees bae nya mah takos kitu iblis ge teu kuatin kajian kena hees bae cuma aduh dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Pandang bulu saha jeung nya nama zikir bae ka Gusti Allah. Iyalah iblis ge iblis. Waduh cek kena ieu mah. Bahaya mendingan kena hees. Dak lolobana kiai mah harees. Nailah urang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dieu urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti urang Cikupa kawin ka Zaid urang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram kabeneran begitu akad tikah mas kawina teh bebejana leungit berarti kuari dihutang cek walinaan katuka wazawatuka binti sarwiti bimahri 10 gram zahaban isya kontan apa hutang ceknya leungit di jalan berarti muajalan hutang 10 gram hutang mobil tu nikah bimahri mazkur ajal kuring nerima nikah kanyi Zarwiti 10 gram hutang masalah di hutang tuh masalah sarua bae jadi barang geus kitu caritana dek disarean ku Ki Zaid cek Zarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Oh sia Sarwiti sosoreun lain sosoreun sebab mas kawin eta adalah gaganti budi
budi teh bahasa Arab, bahasa urangna naon gaganti apem. Apem ge can kahartikeun gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga arti bae kurang cukup memang deet pikiranana. Dibere budi teh ketegah arti naon budi caknya bahasa Arab jinganan. Datu diaji kurang cikupa bahasa ortodok. Bagori maka arti oh surabi beulah aya cengkehan. Heeh. Anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung. Heuh eta. Sia cek awe emang sok baeud sarua bae. Aduh, adena aing ngaji cek awe nyaho bae kun barang aing sok baeud burung. Tah, cek sareuti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil budi gaganti liliron tina bobogaan kula. Berarti nya murah 10 gram nya dihutang. Kuari lamun dibikeun bae atuh gagantina. Bisa. Ini sareuti, mun can dibayar, moal. Tuga karek balik ke latur rek usaha jung atuh didoakeun cek sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin. Oh teu tanah cintaku tetap padamu. Masyaallah ngadenge cintaku padamu ringkak bulu aing mah. Nah, usaha eta dikersakeun ieu Kiki Zaid teh usahana ngajejes. Pas kawin di PHK kuari usaha teu maju-maju malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet beak kabeh. Mana kontrakan can kabayar, mana duit dicopet batur, kabeneran deui kabeneran. Masyaallah kontrakanana bocor. Ceki Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye. Yuk datang ke pemajikan dek ngahibur diri endahan minta mas kawin. Waduh cek Zaid kieu amat geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan. Nah ka 3 bulan cek Zaid teh jaka can boga ieu jang mayar mas moal bisa kula mah tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin kula mah dek meta pembubaran nikah. Waduh, pan berkelanjutan. Mana kontrakan can kabayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkan pertikahanana. Tah, ieu kumaha ieu? Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid, mas kawina dihutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin, geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7. Kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae. Otomatis si sarwiti teh panasaran, sanggeusna panasaran, kanyahoan kuari memang bener-bener teu mampu. Nyi sarwitina kuari menta dibubarkeun pertikahanana. Tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin. Wa fi sarihi bil mahri aqwalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul azharuha tafsahu qabla waqtin. Kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar. Nah ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memeh di waktu. Cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yathbuta inda qadini saruhu. Teu meunang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep monggo qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan kuari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan. Age Nyi Sarwiti pagi
keneng keras amat bendu kuliah gereget hayang gegiraan diuruskan tenang neng tenang ada ulang ke negara hukum bohong negara hukum teh pada usero memboga hukum lagi kudu dihukum ih sarwiti paham amat ya jadi mamarahan kieu enak neng iya kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa pertikahan kula jeung mainan geus setahun jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang datang ke kuait teu bisa mas kawin saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan ulah waka dibubarkan teliti heula panggil Zaid mana alamat Zaid Pasar Kemisnya Pasar Kemis mana Pasar Kemis kota emang Pasar Kemis kota kota pokoknya mana pasar kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung Pasar Kemis kota ongkoh kampung ongkoh kota denan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam. Terima kasih. Demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set. Kirimkan gadis. Baca Kuki Zaid. Panggilan saya. Berangkat Ki Zaid gadis itu. Zaid. Ini nama Zaid. Betul Pak. Punya isi yang bernama Sari itu yang Cikupa. Betul. Anda waktu pernikahannya mas kawinnya diutang 100 Pak. 100 ya Pak. Betul Pak. Sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas. Betul Pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam tiap hari saya siap. Tapi sampai saat ini belum bisa membayar Pak. Nah, sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak eta teh langsung geus Sarwiti narapa panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pernikahan anak adalah kodi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid. Ya. Perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya, pengakuan suami itu betul sekali, maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pernikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Cigaraksa ini di bawah naungan presiden, di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Balik, balik. Tidak, lesnya siap dulu kali suci. Saya ngomong bubar jangan bogoh jasa 1 juta kali bohongan siapa mampu bayar mas kawin balik sih minta ongkos tolong kain lain mere ongkos cak jasa minta ongkos papan anu berpunya hukum kula kaditu manya kudu lempang ka Pasar Kemis sebelah sia kan bakwa kula teh rakyat bapak ongkosan atuh Pak ongkosan tah ongkosan ku aing pada duit 100.000 saya buka sepeda teh jangan aing ge ditu ojol ngaranna tuh kos kitu jadi teu meunang saunang-unang nyaho tah urang jadi wauh eta ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho ku hari urang lantas ieu hukum Allah teh direkayasa begitu tak Sarwiti laporan ke KUA Cakawa bukan urusan saya ini mah urusan saya mah menikahkan urusan membubarkan pertikahan urusan kejaksaan saya mah menikahkan administrasinya gampang sekali tak 400 gampang itu mah kalau ke sana lain lagi udah ke sana harus berapa urusan saya mah itu mah saya tidak mau tahu datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta
nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta sedang sakitu ge alhamdulillahirabbil tolol beralhamdulillah siapa ka neraka cukup sakitu kita sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana endek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modar sia aing mah ngan ngabejaan doang bisi aing ke di sidang ku Gusti Allah ayo Ci bener sia ngayakeun pengajian bener pernah nyaritakeun bahwa uang eta teh haram aya saksina jaksa aja jaksana nyala nu nyokot duitna jadi nyala jadi saksi nyala nu nyokot duit sedang sakitu ge tuh lumayan dah mun teu pernah nyaritakeun bahaya kula mah sakadar nyaritakeun tah mah karasa kareuntut ka jero hate jaksa langgeng ku sia teu karaksa ngojari sia di neraka sakitu doang kula mah ngan ngabejakeun doang cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji kadi itu sia aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah deuk nyampekeun hukum doang ji kiai cenah aing ke bae bagi 2 bae tolong bagi 2 aduh aing deuk disogok burung jaksa ya Allah ya Rabbi gitulah ieu keur carita hukum jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Quran anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi dikemas oleh ijma ulama dijadikeun lahan di negara ku hakim-hakim ku jaksa-jaksa mejeuna jang kokojayan di neraka ge lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya plong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun ternyata karasa adilna Al-Quran jujurna jaksa nikmat amat diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum bener-bener Al-Quran teh karasa ka jantung karasa ka sanubari karasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan ketika orang boga kendala dak cair ieu mah kumaha laporan atuh ka ditu sangat mal bisa sih teh laporan teh aja jagana kudu 3 juta encan ongkos encan mun urang jalan dapur emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa di zaman sahabat bajelema hilir mudik ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal nu matak ngeudaheun A disebutkan A B disebutkan B nikmat nu aya mudah-mudahan di negara orang balik di ka negara baheula tentang penegakan hukum sehingga karasa ku urang keadilan jeung kejujuran negara urang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran amin ya rabbal atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atawa kepala teu bisa ngahukuman ku lantaran sibuk maka aya wakilna anu diizinan ku kepala ketika kepala tidak bisa melaksanakan itu pemutusan hukum maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinan ku kepala silahkeun eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti mas kawina dihutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan barang 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunyaeun Nyi Sarwiti begitu ditoel langsung nangkara
masang geus Sarwiti teh masang atuh der bae diwati geus ka ditu mah meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali dua kali betul berterus rumah tangga ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun ka kumaha ieu masalah mas kawin ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh yakni teu bisa mayar mas kawin Ki Zaid teh ieu teu bisa mayar mas kawin teh kabelah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah duh jadi masalah kuari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun diana di hutang 10 gram kuari mah diwatina geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae kuari Nyi Sarwitina lapor minta dibubarkeun pertikahan menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana wa fi sarihi bil mahri. Tidak masalah teu bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina ya beberapa kaul azhariha menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun la ba'dahu teu bisa dibubarkeun pertikahan Nyi Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tama walaupun tetep bae hutang bae mas kawin tetep hutang ngan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun tateh bobogaanana ka Ki Zaid kitu caritana. Eta mah precis ongkos jelema jual beli Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta Zaid ngaranna Bai Umar ngaranna Mustari tak eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor tah kuari si motorna ieu aya nu maling motorna aya nu maling duit da can diserahkeun motorna aya nu maling ta eta jual beulina geus langsung bubar bae geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duitna ge encan dibikeun motorna ge can diserahkeun kabeneran motorna ieu leuwit atau memang motorna bubar teh akad da naon-naon tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari Zaid ngajual motor kaki Umar motorna ku ari geus diserahkeun duitna mah encan ngan motor geus diserahkeun jadi teteh jual belina motor geus diserahkeun duitna begitu ditagih icuk cole icuk cole bae terus atawa lain deui cek urang belaraja mah rebo semen bonen nah ieu jual beulina teu bisa dibubarkeun ku hakim lantaran barangna geus diserahkeun ku ari mah lain tuntutan per pembubaran tapi tuntutan hutang ku ari mah jadi teu bisa dibubarkeun geus teh barang lah diserahkeun geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana ku ari mah tuntutanana hutang lah irah hadeuk mayar ku ari ge sarua bae ieu teh sarua jeung jual beli Nyi Sarwiti teh ngajual apem kaki Zaid 10 gram cak tukang apem ja apem aing mah aya bae ieu lain apem eta besi apem nu dingiru lain ieu mah nu dibawa setiap saat nah eta teh geus diserahkeun ku ari apemna ka Ki Zaid tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan tuntutanana ku ari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin sarua tuh ieu mah keur carita contoh Zaid ngajual motor kaki Umar 10 juta motorna geus diserahkeun kaki Umar tinggal duitna encan ja
Caki Umar engke soleh, barang sore engke icuk, ditanya icuk engke tole icuk deh. Jadi eta motor mah geus jadi teu meunang pembubaran perjualbelian teu meunang lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu ku ari madu dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang. Nah ieu ge sarua bae Zaid kawin ka Nyi Sarwiti kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gram teh ku ari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid berarti geus diserahkeun teu meunang tak ieu ulama teh deuk nyaritakeun laba dahu teu meunang sabada diwati mah lantaran barangna geus diserahkeun teu meunang dibubarkeun teu meunang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid kuari mun deuk dituntut iraha deuk mayar mas kawin. Tuh ieu ngaji dia urang keur di dieu mah iya betul balik bae nungguan sate doang mungkus balik. Emang gitu otak urang memang kos gitu. Sumatu galin nun najazal pasu tulun nuritkeun sekaol mah dilestarikeun ieu pembubaran pernikahan harita kene. Hakim menerima laporan Sarwiti tentang pertikahanana nu ditangguhkeun mas kawina bari barangnya Sarwiti can diserahkeun masih gres kene. Gres kene teu ngarti orang ketos aya gres naon sesegna pokona gres bacan kagores-gores masih orsinil kene. Nah tanya Ki Zaidna bener can pernah ditoel-toel acan embungin asal ditoel ngajimpret syaratna mas kawin kudu dibayar heula lantaran geus akurat ieu mah ti dua belah pihak dalam rangka pemutusan hukum menurut cek sakal yuh jazul pasku lastarikeun luruskeun harita keneh begitu geus dicek kebenaranana bubarkeun pernikahanana tapi wal azhar imhaluhu salasata ayyam cekal azhar mah tangguhkeun sampai 3 hari. Sarwiti ya Bapak terima laporan saudara dan setelah dicek kebenaran Ki Zaid pengakuannya betul setelah 1 tahun ini dia tidak mampu untuk membayar mas kawin. Dengan demikian Bapak tangguhkan dulu sampai 3 hari. Hari ya udah sekarang hari apa Pak? Sekarang Senin. Berarti pembubarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan untuk dibubarkan. Maka walahal tasku sabihatar rabi menang ka awewe ngabubarkeun pertikahan anak subuh poean kaopat. Gas ditangguhkeun ku hakim 3 poe Senin, Selasa, Rabu, Kamis subuh isuk-isuk geus bisa ngabubarkeun pertikahan. Begitu dak dibubarkan pertikahan poean kaopat col Ki Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan tegar amat Ka Zaid. Kaluarkeun gunjana. Naon eta? Mas kawin. Nu bener ka ieu besi barlen dong. Timbang Gusti ka ditu. Kakak geus teu kuat jasa ieu. Geus teu make calana ieu kakak ieu. Aduh, oplo jasa Ki Zaid dah. Kayak kula nungguan aja, iya mah di Cikupa iya, aya toko emas tadinya, silakan. Datang ke toko emas, Pak, ini emas asli apa bukan? Sini, kotek. Ya betul, emas asli. Timbang, begitu ditimbang, tak betul 10 gram. Serinya Sarwiti. Wih Sarwiti di toko emas kene geus morosotkeun calana. Geus dijingjing calana teh. Naik ojek cek tukang ojek ieu bau naon ya cenah. Cenah kiai macem-macem emang kitu pugu. Datang ka imah, Waalaikumsalam. Eta naon Sarwiti? Sempak. Kan ku sia ibu gawe siap tempur. Lalu mentakillah yusalliman apa kau tahu kecuali Ki Zaid poean kaopat masrahkeun apakah yakni masrahkeun mas kawina teu meunang Nyi Sarwiti ngabubarkeun pertikahan lantaran Ki Zaid mampuan begitu ditangguhkeun 3 poe kaopat poena mayar mas kawina salamet kabeh wallahu a'lam. Bandung bahkan moal bisa datang ke Bandung keur carita zahirna.
ilmu thariqah mah teu meunang we mun geus ngaguru ka hiji guru 40 persyaratanna panjang mun dijabarkeun ngan ieu nomor kesekianna wala yukhalifahu teu meunang bae sulaya jeung guru lantaran nu diharepkeun faed jeung ilmu thariqah mah ilmu kayakinan lamun ku guruna bae dititah geus teu yakin ka guruna atuh moal wusul ilallah ikir carita ngan eueuh bari mah guru thariqah geus ulah totorekatan bisi aya di lembur nu totorekatan rante jebruskeun ka sumur ulah eueuh thariqah-thariqahan jelema komun teu masantren mah cangkilang nu masantren ge kudu ditanya heula bab ubudiyahna jeung bab muamalahna besi salah ke ahli norekat ngeridit besi kitu doang joreka bejana aya wali ngeridit torekat bapan jurusan kewalian mun jelema neuk jadi wali